siga aya mah arek ya. Janji eta mah. Wah, mah. Asli na ya. Tengah penting di WA Huda. Udah. Dengan ku aya nomor di telepon sok si Huda. Udah. Tengah penting udah. WA dibuka 24 jam. 24 jam aktif. Ya, mun serius rek jadi anggota dewan, engke begitu terpilih di tiap imah rakyat di Purwakarta ditempelan WA pengaduan. Ya, so, lamun tengah penting arek nyarean si mami wayahna. Lamun aya WA geus muka baju tong tulus. Mana yang pengalaman hidup gitu. Oh gitu ya. Siap. Geus mau kaken calana. Aya WA belah ditu nu ngajuru di rumah sakit can kata bos. Tetulus balik deui eta ngaranna wakil raya. Siap. Sing sabar mami. Itu tempel. Nah, nges ya tempel. Terus gitu. Terus anu di Penggersa aya. Anu mana ya? Anu tengah nu istri. Anu tengah aya Ibu Puji. Oh, Puji nah. Ibu Puji Sri Utami eta teh saha? Ketua DPC Gerindra Calon Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta. Nu hiji deui, anu hiji deui aya Om Zen. Letik kecil. Apa namanya itu minion, tapi lucu gitu. Calon naon eta teh? Calon Bupati Purwakarta. Jadi ada resep ka Bapak Aing, kudu resep ka Om Zen. Presidenna Prabowo, Gubernurna Dedi Mulyadi, Bupatina Om Zen. Jalan Lecir, Cai ngalir, beuteun buncir, kudu nyengir. Bener teh? Bener gitu. Ulah pohon nu salajengna kanjut ngacir. Amun teu ngacir berarti boga penyakit, pan kudu lancar kiihna. Bener teh? Sepakat? Setuju? Yes, beres, ngamen deui. Awas ya. Ke pengumuman KMK 9, poe Senin urang ngamen di Hamalang. Beres ya? Beres siap. Beresnya. Selamat berjuang ya. Siknya rakyat teh. Pastinya ya. Lamun jadi getih Dedi Mulyadi, perilaku kudu sarua jeung Dedi Mulyadi, kudu mirip jeung Dedi Mulyadi, ulah umai, ulah sombong, kudunya akara hayat. Eta ciri khas Dedi Mulyadi. Kajeng teuing dompet beak lembang asara hayat kurang teu kata langsara sabab kawibawaan pamimpin aya di rakyatna. Wibawa pamimpin lain dinu kasepna, wibawa pamimpin lain dinu gelisna, wibawa pamimpin lain dinu glowing pamimpinna, tapi rakyat anjeun dalahar tawa henteu, imahna aralus atawa henteu, sarakolalna bisa sakola atawa henteu, sanajan pamimpinna kasep, pamimpinna gelis, tapi rakyat di rumah sakit teu katebus, eta pamimpin pinaraka. Setuju ya? Beres. Siap ya. Mau gengal keng jodoh. Sopan kalau dia udah. Ngartos Bu. Setuju. Mudah-mudahan ke kapayun nembe simpuring masihan diskusi serang Pak Prabowo. Sur anjeunna teh, masalah yang di bawah apa menurut Pak Dedi? Saur simkuring teh hiji Bang Emok. Sabab kurang teh Pak, ini Bang Emok tuh bukan memang kumanya bungaan tapi dibutuhkan. Pan hese dengan akses duit 1 juta atau 500 teh. 1,5 juta teh. Engke kudu aya kredit mikro na di tiap RW cekuring teh nginjem 1 juta 500 750 sabab rakyat teh butuh duit tunai. Nu kadua loba kene imah rakyat anu rarugrug. Anu katilu gaji RT di Purwakarta masih lumayan ditinggalkan kukuring geus 600 baheula 5 tahun teu naik-naik sia. Di tempat sejen gaji RT aya 830 ribu satahun sakali mayarna. Lopat infrastruktur jalan Pak belum merata. Anu kalimana naon sakola teh Pak SD, SMP jeung SMA kelasna kudu sarua jumlahna, bangkuna kudu sarua jumlahna. Ulah nyebutkeun sakola SMA nampung, tapi begitu asup teu katarima kulantaran jumlah korsina teu sarua jeung SMP. Terus lamun gratis kudu gratis teh Pak. Bener ulah gratis aya iuran masjid. Gratis aya iuran pager, gratis aya iuran MCK, kudu tuntas gratisna. Nu salajengna giji buruk stunting
kumaha gizi buruk stunting, pejabat nyen anggaran stunting, penanganan gizi buruk, pencanangan, rapat, evaluasi KB di hotel bintang. Ini acara naon? Pencanangan stunting di hotel bintang, beak 200 juta, evaluasi 400 juta, monitoring 500 juta. Ayo nu gizi buruk, dan tadi barang dahar sia, we nya ratu. Bener tuh? Pejabat edan kan gitu tuh. Kunaon pejabat edan darahar di hotel porsina 300.000. Ari sia ada keur dahar naon? Nuju dahar Pak. Dahar naon? Evaluasi stunting. Ari sia nu stuntingna anak Ceiron nu nyatukeunana sia. Bener tuh? Anggaran stunting lain gitu. Anggaran stunting ibu hamil dijamin sejak kehamilan sampai kelahiran oleh negara. Engke dokter nyiapkeun memo lamun engke rakyatna kurang susunya memo cokot susu ka apotek, rakyatna kurang proteinnya memo cokot protein ka apotek. Lain ngadaguan proyek menurut proyek evaluasi stunting, proyek nabea stunting naik anu lintu mah pajabat we. Benar tuh? Kan logika berpikir nu ngaco begitu. Manta kuring keur mimpin baheula teu meunang rapat di hotel, nyeun gedung pertemuan sorangan, teu meunang evaluasi di hotel, nyeun di kantor sorangan, jeung naon sia gerbek kantor di alus-alus di ASEAN. Ai rapat di hotel keneh wae golok-golok duit. Duit daripada pakai rapat di hotel jeung ka imah mah ici tuh. Belah ditu imah kahuruan nempo tuh puting beliung imana tadi kaina candi benerkeun ari sia nyarewa hotel. We gawe teh. Bener tuh? Imah alus di alus-alus, imah dinas alus arare di hotel teu eling siapa. Nah, iya nu kudu dibenerkeun ka hareup. Jadi Om Jen lamun engke mimpin Purwakarta kade pejabat teu meunang mewah-mewahan deui, pejabat teu meunang rapat-rapat wae, pejabat gawe nu bener. Di harahayat ayana ulah duit negara dibeakeun jeung kepentingan para pejabatna. Kita urang teh ngerakun mah icing nih barang pung imah nadendek aya jelema di rumah sakit teka tepus kunaon ieu teh ieu cenah orot teka tebus sabaraha 12 juta tebusna usaha ku Pak Dedi terus anu numpakanana saha minantu nah aing mah numpakan batur tanggung jawab aing. Nah iya proses kieu sok-sokan terus musalajengna nitip KA Om Jen lamun jadi pamimpin ulah sok dikawal-kawal geuleuh aing ngomong aja. Titu keong naon di sia. Nyingkir-nyingkirkeun rakyat sina minggir kumana ngeong-ngeong. Hei, pamimpin mah make mobil lalaunan kecuali keur acara. Sahanya ho sabuat launan aya nu keur mamanggul sapu dagang sapopoe teu payu. Sahanya anu ngelek bala-bala sapopoe teu payu. Bukakeun kacana eureun ka maneh. Anggota dewan ge sarua kudu kitu. Ulah memeh jadi ku sia nu gelo ge ditanya, aya geus jadi sia ditanya si nu gelo. Benar tuh. Jadi Dedi Mulyadi tidak menjadi wakil bupati, jadi bupati kunaon tara dikawal-kawal. Ari aing lamun dikawal-kawal rek irahanya urusan rahaya. Kan loba tinu eureun teh peristiwa nu ieu eureun sapoe dagang taraje teu payu-payu, nu ieu eureun nu ieu dagang coet teu payu-payu. Jadi peristiwana aralus pan ayeuna masuk kanu vlog kanu YouTube katingali peristiwana terus peristiwa nu ieu reuneuh salakina teu tanggung jawab. Kudu ditulungan ke pemerintah kudu sia teh da budak mah teu boga dosa, bapana boga dosa, anak mah suci, negara wajib ngarawatan, negara wajib maraban. Emang budak bisa protes ya Allah mun bisa mah lahir teh ti Kang Dedi abdi mah entong lahir dari di luar nikah ti budak SMA ada teh bisa protes da budak mah geus takdir karena Allah. Tugas negara kudu ngurus kudu ngajaga sabab negara mah nu hideung nu koneng nu bodas nu bungur nu biru kabeh ge rahayat urang wajib teu meunang cuut kanu hideung teu meunang ponteng anu koneng kudu ditulungan kabeh teu meunang dibeda-beda kulantaran partai politik eta teu minggu. Mantaknya terakhir salila kuring mimpin baheula jadi bupati 2 periode pernah kantor Pemda dikonengkeun, pernah seragam Pemda dikonengkeun, pernah seragam pegawai dikonengkeun. Henteu hideung bodas we sabab kuring mesen warna partai ulah dibawa jadi warna pamarentah.
Asia moalnya kieu periode ieu bupati koneng dikonengkeun jadi ka sakola-sakola. Isukan bupatina hejo dicet hejo, isukan beureum dicet beureum lain lieur. Kudu dibedakeun mana partai politik, mana pemerintah. Partai politik di kantor partai politik, pemerintah di kantor pemerintah. Gitu. Aya peristiwa nu sae. Pak Prabowo langalangkung hoyong kaderna dimampirkeun ke kantor partai. Pak Prabowo ali mampir. Kenapa tidak mau mampir? Karena saya sedang menjalankan tugas sebagai Menhan, bukan sebagai ketua partai politik. Eta pamimpin. Leres? Leres tak? Pemenang. Ya, kituna mudah-mudahan wengi ieu janten wengi kabingahan. Kanu nyaralon sing nyaah karahayat lemun kapilihna. Urang mah pejabat menang tunjangan unggal bulan. Dijamin ke negara tinggali rakyat. Loba keneh nu dahar make krok bonteng di uyahan. Benar tak? Krok bonteng di dicengek, dibanjur ku cai her. Pangalaman disebutna ngaret receh. Kayu banget receh unggul. Mudah-mudahan jadi kabingahan sadayananya ya seorang ngupingkeun ya kada ieu teh lain nu pipamajikanan lain mah penyanyi